Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolol itu pertanyaan, masya Allah. Aduh, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Dal dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha 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 illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, urang saah ieu encan kaasupkeun kana anu dibikeun surat kaharep di Fatihahan masih kene normal. Engke mah sarua almarhum Haji Pendi Al-Fatih. Engke maksudna kabehan urang. Ya Allah, kuariwa urang masih seger buger tur kasegeran kabugeran ieu urang mah dipake ibadah ka Gusti Allah, bentukna pake tolabul ilmi, salengkah-lengkahna ti imah ka dieu eta teh nyoplok-nyoplokkeun dosa. Salengkah dua lengkah datang ka dieu geus eueuh dosa. Barang balik deui amprok deui dosa.
urang kuari masih keneh ngabahas tentang qat'is sariqah nu di negara urang mah teu diperlaku sebab negara urang mah lain negara Al-Qur'anul, lain negara Islam tapi negara demokrasi. Haju kumaha tuh cenah kiai cicing di negara demokrasi atuh teu kumaha anakan we biasa incuan biasa masalah ke di akhirat karak bermasalah lamun urang henteu berupaya nangtungkeun ke pemerintahan saadil-adilna. Lamun urang bisa nangtungkeun undang-undang saadil-adilna jeung sajujur-jujurna, pangheulana ka sorga pamarentah. Mun teu jujur teu adil pangheulana ka jahanam. Sakitu. Kajen kira urang kuari mah lantaran negara urang teh baheula dijajah. Kemudian urang berupaya sekuat tenaga untuk merdeka. Bergerak seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah dengan modal golok tarang hau, bambu runcing, urang bisa menang sehingga merdeka. Musyawarah dek ngadirikeun negara berbagai pertimbangan. Alhamdulillah urang kuari merdeka, nagarana demokrasi hasil pertimbangan para ulama baheula. Lain leutik-leutik ulama baheula, para kiai meureun aya wali-wali. Lamun harita dek dijieun ke negara Islam bisa, cuman mamalakna gede. Jadi untuk daf'ul mafasid, jalbul masolih saat eta dijieunlah negara demokrasi. Perlu pembahasan anu panjang mun urang hayang nyaho tentang mengapa negara urang kok negara demokrasi. Ke mah kudu aya pripat-pripat jeung kudu mayar. Sebab dengan dalil Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta teh jadi dalil demokrasi ku Bung Karno. Jagalah diri maraneh kabeh wa ahlikum jeung ahli maraneh kabeh nar dina neraka. Jadi urang titah ngajagaan urang nu aya di negara urang oge ahlikum. Lamun diaritakeun ahli berarti patali jeung ikhwan, ai ikhwan teh ukhuwah Islamiyah, patali jeung agama Islam.
bahasa naga ikhwan ku anfusakum wa ahlikum nar ahli. Jadi itu dulur urang nu aya di Singapura, dulur urang nu aya di Belanda nu Islam, dulur urang nu aya di Eropa, dulur urang nu aya di Australia. Mun harita urang ieu nagara Islam, dulur-dulur urang engke nu aya di luar negara urang bakal kena fitnah anu pohara. Di lain bae negara urang nu dijaga, tetapi lain urang nu aya di negara urang, ahli-ahli urang ge kudu dijaga. Jadi panjang dongengna lamun urang nyaritakeun mengapa negara urang jadi negara demokrasi. Tapi barangku urang ditilik-tilik ayeuna demokrasi ge geus teu demokrasi. Jadi okos, bahasa lembur mah okos, lamun bahasa rada keren mah semu, lamun bahasa rada menengah mah dua tak. Semi mobil lamun semi leumpangna mal beres. Jelema ge mun semi moal beres. Negara ge kuari semi atuh teu beres. Nu nyaho teu beres batur anu bergelut di politik, nu bergelut di ekonomi, di budaya. Nyaho tak teu beresanana. Ai urang mah urang gunung. Urang leuweung. Sapira di mana saya lahir? Ketos. Ya ada pentanggal awi gayawan. Saya lahir di mana? Delan. Lebih parah. Saya kobet. Sekarang itu tuh orang lu bermual jauh. Sakola nage tetara ramat. Kuari ge ijazahna di dahar berit sapotong. Itu berlaku. Orang-orang gabung teh jaho. Paling jahona kok pabrik kuari jadi aya pengurangan. Urang mah jahona ngan sakitu doang. Kok jalan teh dibangun-bangun. Urang mah jahona ngan sakitu doang. Kok ieu kunaon di pasar jadi sararepi. Jadi pararal urang mah nyahoana sakitu. Teu nyaho kan nu maenkeun politik, nu maenkeun ekonomi. Tah, maning nu nyaho tah maning nu henteu. Henteu, kos urang tentrem, adem ayem. Urang geus teu nyahoana naon, waktu perang mah jakabehan. Berangkat tuh masalah geus urang maningan kieu bae hirup. Teu nyahoana naon. Wayah pilkada dibere duit nojos. Oh teu mere duit ulah. Wayah pilgub mere duit tojos. Teu mere duit ulah. Insyaallah bangkrut negara. Bangkrut atuh negara. Teu boga wawasan gahar. Tetep kudunya ieu Banten kok kieu bae, ieu eueuh kemajuan. Hayang urang boga Banten maju. Minimal kubah jadi nararae kaluhur. Makam jadi nambahan di sisi jalan. Paraeh beureun jelema. Ya bajulah. Nah, urang dipimpin ku sababaraha gubernur ti mimiti Ratu Khousyah. Pilihan Kiai Haji Fudoli. Tetep baik kos kieu. Dia umroh ke disekupi ke pajaro bener bente. Sia ieu maksudna ngan aya nyana tuh nyana bae. Sebagai bagian setik dog ya mantap. Nah, iya kan kieu bae. Kuari ku Rano Karno.
Beneran di Banten ayana. Jadi kieu ya. Sugan aya berubah, henteu aya berubah tiga-tiga aja. Apa endek diteruskeun lalakonna? Kieu tinggal tanya pada rumput yang bergoyang. Eta lamun urang boga wawasan satu ye nu kira-kira bisa ngarobah negara Banten ulah sa Indonesia heulana. Cok gerak urang berwawasan ka hareup supaya urang lamun zarah talalenter mengenaheun urang sangheuk ku ari zarah lain kapanggih jeung wali kapanggih jeung si eta encana naon kotak geus goprak can ge maca Fatihah geus goprak-goprakan puyeng aing waja. Masya Allah si urang Banten kunaon teu bisa ngurusan sakitu-kitu acan. Namun aing di ditu geus ku aing. Bambu runcing kaluar-luar gede ku aing. Gelut sia jeung aing. Aing nu paeleh balik. Beres geus aing. Aing paeun teu neuleus sia deui geus masalah. Gat lain kitu. Teu mah jawara teh pas kitu. Yu urang rapihan hayang kapanggih jeung para arwah teh kan kudu khusyuk. Kudu tadarru hidmah. Kudu hidmat. Ieu mah deuk hidmat kumaha atuh. Urang geus ila hadratin nabi. Koprak. Nih belah sini nih. Koprak. Fatihah ieu ka mana ieu? Komo di ditu mah di Syekh Asnawi mah Masya Allah. Tidak boleh ziarah kalau belum ke sini. Enggak boleh. Arwahnya juga kabur. Sararial jasa ya. Aduh Gusti Allah. Datang ke saheuk urang ziarah teh. Masya Allah. Ieu watak orang Banten teh geus model kos kitu. Nah iyalah subasaha nu bisa ngaberesan terus etakan naon gitu ngaranna situs sangat bersejarah supaya orang mantep cara di daerah-daerah batur bengenaheun urang zarahna saha anu bisa ngarobah jalan timimiti urang lahir ka dunia zarah ka Banten teh jalanna kos kitu bae nya sugan ngagedean jante kos kitu bae malah mah tangkal kayu areueuh keur ieu loba tangkal kayu bari areueuh nah iyalah jara dipikiran kan ieu negara urang negara Banten eta keur carita masalah zohir lamun urang nyaritakeun Banten secara gaib kedahsyatan Syekh Maulana Hasanuddin teh kumaha teh keur ngamuk urang kumaha carita kitu keur ngamuk Syekh Maulana Hasanuddin teh lantaran geus eueuh nu sejalan jeung nyana lamun ieu nyana ngamuk beneran emang ngamuknya na kumaha gitu kan di Gunung Karang aya anakna paham tuh si anak di Baduy aya anak di Gunung Kencana aya anak Syekh Maulana Hasanuddin di Tanjung Kait aya anak Maulana Hasanuddin lamun eta geus hararudang rupana ke beda-beda nu orai rupana nu maung rupana teh nu macan rupana buaya darat memang ka dieu ge loba ieu iya termasuk Incu Maulana Hasanuddin nu terkutuk iya tak kurang nyaritakeun Banten gaib sehingga di Belanda mah terkenal Jerman adalah Banten lain Indonesia Banten Masya Allah iya Banten lain lalagaan
tapi kuari koski hayangeun Banten dicekel ku jelema anu bisa ngarapihan komo ngarapihan sohiron wa batinan. Keur carita negara Indonesia lain negara Islam termasuk Banten baheula bergerak sehingga aya duit Banten eta teh lantaran bergerak da Banten teh dahsyat kresidenan Banten kuari mah dek caritakeun hukum-hukum maling di negara Islam. Lamun nu kamari dicaritakeun malingna maling papada masyarakat. Anak maling nu bapak, bapak maling nu anak, geus caho hukumna. Kumaha cenah Kiai? Atuh sia mah pohoan bae sih. Karek kamari. Lamun sesama manusia maling kanu sesama barangna barang rejengan geus dicaritakeun atawa barangna barang terejengan geus dicaritakeun kuari lamun maling nu aya di Baitul Mal negara ngabogaan simpenan jang kepentingan masoleh jeung sedekah disimpan di negara ngaran penyimpananna Baitul Mal. Perang bagi sebagian khumus ke Baitul Mal. Jelema maut ahli warisna mbah asupkeun ka Baitul Mal. Lamun aya hasil bumi anu memang hasil bumi tersebut teh ieu geus dibagi ka hak-hakna masing-masing sisa Baitul Mal dan lain-lain sebagainya nu kudu diasupkeun ka Baitul Mal untuk kamaslahatan muslimin. Jang naon teh kamaslahatan muslimin teh? Bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, yayasan mun kuari mah, gorong-gorong, jalan, etalah jang kamaslahatan. Atawa jang sedekah, fakir miskin. Ieu ngaranna Baitul Mal. Tuh. Di urang mah eueuh, di urang negara demokrasi bae ge dana sosial. Dana sosial. Gede. Di urang dana sosial. Beuh. Di haji bae gata di haji di zaman Pak Harto datang ka kuari 1 triliun. Sakumaha cenah ge 1 triliun. Geus ulah nyaho bae. Mentak murikak bulu. Mantak munikak bulu mangkaning tertulis kan di dinya. Perjiwa sabaraha di zaman Pak Harto datang ka ayeuna eta dana eta teh pohara jasa. Masyaallah. Dikamanakeun eta sok kae nyaho. Ulah sok kae nyaho. Tenang bae si urang mah dagang, masak, paeh geus beres. Nyana di ditu aduh nu ngayakeun nyana nu ngabobol nyana ieu lamun di negara Islam di negara bentuk khalifah atawa bentuk amir atawa sultan eta negara-negara Islam ngaranna di urang meraja baheula terus presiden deui. Tuh, nu raja teh Arab. Raja Abdullah, Raja Fahad, Raja Abdullah, kuari mah Raja Salman, geus ganti deui Raja sa. Emang sia mah lain poe teu nyaho.
Ai poho mah urut nyaho poho. Ieu mah hati. Aduh Gusti Allah. Tah, geus pajak urang mau caritakeun negara Islam. Mimiti berdiri na iraha negara Islam dan runtuh na iraha. Kan kanyaho negara can kebal keruntuhan negara Islam. Utsmani Turki. Kakaraksa barat Ustaz. Encan kebal. Lamun ti zaman Raden Patah baheula, encan kebal di sarua bae. Ya, kuari demokrasi terus. Bahkan menjadi-jadi ya negara demokrasi. Wah, geus acak-acakan. Lamun urang nyaritakeun acak-acakan negara mantak hareudang. Diganti ku saha bae ge Indonesia pasti kieu bae jeung leuwih parah lantaran sistemna nu rusak. Diganti ku saha bae sistemna kieu bae rusak. Kieu bae. Oh masalah. Oh masalah artinya urang ieu nu ngarasakeun rusak urang anu milih urang. Atuh geus geus kieu beukeur carita rusak. Lain negara urang bae negara batur ge kuari keur rusak sarua bae. Indonesia mah rada deres. Mana rada deres dah? Alhamdulillah tuh bisa diadu domba, paling adu manuk, adu kotok. Tuh bisa diadu domba orang. Orang apa? Terus sakit. Dele Suriah, dele Yaman, geus puguh Baghdad. Lain lalagaan. Cina. Urang mah sakieu alhamdulillah. Kamari geus hampir-hampir kuari deres deui. Tapi encan aman bener di negara urang deh. Encan lantaran hayang lempang kan di negara, tapi tetap mandeg. Mandeg ieu negara teh politik teh jalan. Lamun nanyakeun ka camat teh jalan naon teh nyahoeun nya nama. Tanyakeun ka bupati enggak jalan apa teh nyahoeun nya nama. Sebabnya nama nu jalan teh duit. Politik mah teh jalan, emang jalan teh. Ente nu lempang duit. Itu beda. Aing nama acuana kadinya asal duit lempang lain. Negara teu lempang ekonomi mah mandeg 185%. Wow, loba amat. Ngaleuwihan teh mah kiai cenah. Dileuwihan ku aing seutik. 180 derajat. Mandeg ekonomi ni kuku bage kajian kuku mage. Mantap pabrik-pabrik kula, waduh. Macet pabrik. Aja kudu kumaha? Masalah. Emang kieu nang Allah. Cek ilmu tasawuf nang Allah beres. Selesai masalah. Kayak para rai. Tungguan malodarna bae. Ya Soeharto ge nu sakitu gagana pae. Komo ieu leutik itu pae. Maksudnya pae kabeh ge. Teu leutik teu nu gede pae. Siapa sok aju sinis bae. Pae kabeh. Tapi lamun berusaha insyaallah aja kabeh ge kumaha urang. Fokus urang di rumah tangga. Rapi teu rapina kumaha urang. Ribut bae urang. Ieu aing mah ribut bae heran cak jana teh ieu di rumah tangga. Aing mah geus kesel cak lalaki teh. Aing ge sarua cak pamajikan. Aduh ieu kumaha tuh? Coba tuh bener. Tuh gagahan pamajikan. Aing kurang kumaha? Kurang kumaha? Balik lah jeung sabaraha sia. Mulai geus. Gara-gara jana tah balikna sakalina balik ka imah ker udang-udang. Eta kan ngaranna bibit ribut. Minta duit hese. Tah bibit ribut panu kitu. Aya ku di jelemana. Zaid maling harta nu aya di Baitil Mal. Oh, iya. Kuki Zaid harta nu aya di Baitil Mal teh dipaling
kabeneran harta nu aya di Baitul Mal teges dipasing-pasingkeun ieu sebagian jang masolih al ummah ieu jang sodaqoh nu ieu mah jang zawil kurba wal masakin geus pasti-pasti kan di Baitul Mal tah ieu pemasingan tersebut kudu anu zatur ziroi pemimpin anu boga wawasan nu ka mana arahna nu leuwih mangpaat jeung leuwih urgen kadinya eta lah pemimpin. Contoh cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq, contoh kedua Sayyidina Umar, contoh ketiga Sayyidina Utsman, contoh keempat Sayyidina Ali. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin cekan contoh eta tah pembagian Sayyidina Umar ketika manehanana asup ka kantor mun ayeuna mah ka ruangan nu di dinya teh paranti utar atur kemudian Sayyidina Umar asup ka dinya henteu rek ngatur di pareuma lampuna di pareuma teu make lampu tanya ku sahabat ya Amirul Mukminin ieu para rekamat oh masalah atuh mantak naon lamun dicaangkeun panjang kepentingan umat kula mah kuari henteu keur utar atur geus kulantaran teu utar atur berarti kepentingan kula sorangan atuh haram make lampu tah coba teangan bupati nu kos kitu tah gubernur nu kos kitu teh aga Masya Allah ya Allah ya Karim murigak bulu urang ngadengeun tuh ketika dibagi-bagi genjang fakir miskin kumanehanana langsung didatangan di samping nu lain-lain nyana digawe manggulan Sayyidina Umar Allah Karim tapi sahebat jeung sadahsyat Sayyidina Umar anu sakitu luar biasana adil moal aya tandingna geus menang poin nu moinkeunana Kangjeng Nabi nu layang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tapi ku Ibnu Taimiyah mah dicawad Sayyidina Umar cek Sayyidina Umar cek Ibnu Taimiyah mah Sayyidina Umar teh gede bohong mantak eta sing ade urang mun macaan buku-buku Ibnu Taimiyah nyana teh geus nyawad ka Sayyidina Umar nyacad ka Sayyidina Ali terus ade urang kuari jrig jadi Wahabi jrig jadi Muhammadiyah jrig jadi Persib eta bacaan kitab Ibnu Taimiyah nu kita baheulana nu akhir hayat tah sebenarnya ada di Sunda wal Jamaah lamun urang nyaho sejarah ulama-ulama sing hade Ibnu Zawj Ibnu Qayyim sing hade beusi can kuat ieu urang teh Zain maling harta ti Baitul Mal kemudian anu dipalingna teh ieu anu geus dipisahkeun jang ipatin hiji golongan masakin misalna ieu teh beas di aya di Baitul Mal atawa dirham duit pun kuari mah ieu lamarina brangkas saking sieu tah duit jang masakin kemudian ku Ki Zaid dibobol nu Ki Zaidna lain termasuk masakin Ki Zaid mah jelema sugih gabobol harta Baitul Mal nu insirokna jang masakin berarti jana maling harta masyarakat nu nyana bagian di dinya kumaha ieu cek di dieuna wa man ari Ki Zaid saroko anu ngabobol mal Baitul Mal harta Baitul Mal
Infuriza lamun geus dipisahkeun harta tersebut li thaifatin jang sagolongan masakin misalna nu laisa huwa minhum nu Ki Zaid lain termasuk golongan masakin tertangkap Ki Zaid sidang setelah diproses nyata adalah pelaku pembobolanana potong leungeun beres Zaid tuh kuari dibalikeun mafhumna Zaid termasuk kana masakin kemudian ngabobol harta baitil mal nu dibobol kunyana jang masakin sedangkeun nyana termasuk masakin dibobol kunyana tangkap setelah tangkap diadili setelah diproses bahwa harta baitil mal dicolong oleh yang bernama Ki Zaid dan Ki Zaid mengaku yang dicolongnya adalah untuk Thaifah masakin sementara Ki Zaid adalah salah satu dari masakin maka Ki Zaid aman teu kudu dipotong palingan we habak masalah di Indonesia aya dana sosial jang masyarakat eta teh jang dibagikeun ka fakir miskin kemudian teu dibagikeun fakir miskin maling dana sosial tersebut aman teu kudu dipotong di akhirat selamat palingan habak gitu. Siapa tinggalin lengkah tahu keur ngomong nu tinggalin atuh batur jarago nu mantak aya rumah sakit Muhammadiyah nu mantak aya gedung Muhammadiyah nu mantak aya universitas eta teh hasil pembobolan insyaallah hasil pembobolan jaritakeun pembobolan negara atuh nyaho insyaallah nyaho jasa atuh tah mah kerja sama babari tah bagus geus lain rahasia tah kudu bos kitu mah ya Allah ya Rabbi cenah kiai nyaho bae leuleutikannana aya dana jang pembangunan syiar agama masjid pondok pesantren yayasan kemudian eueuh anu nyokot-nyokot DPR turun ka kiai maksudnya kula nunyankeun proposal aya geus ke dipoto ku kula jang tanda bukti kula nunyan ya oke nyian pondasi foto thread jadikan proposal 1 miliar ya dengan kondisi sekian kali sekian berarti dana pembangunanana gambarna geus kudu aya ajukeun 1 miliar untuk tahap awal. Oke, iya. Turunlah 1 miliar ti dituna nu datang ka kiaina 200 juta. Ulah gandeng mah sia masuk aju jeung sedikeun aing. Sia mah 800 juta eta ngahiang siluma eta di ditu teh mah di Kalimantan lain di dieu mah leuwih dahsyat deui aya nu 200 juta dibikeun 800 ngahiang 500 dibikeun 500 ngahiang aya anu 700 dibikeun 300 ngahiang macem-macemna mah kumaha obrolannya na bae jeung kumaha
lulusan hates sisang DPR eta bae. Emang nyana nu nyin, nyana nu ngabobol, maksudna ge jang nyana ieu mah ngan sakadar jang kokose doang. Emang aing teu nyaho. Deui. Memesi ge aing heula atuh nya. Yang tayang ieu mah geus kitu tayang. Tah, nu jadi masalah, kiaina doraka apa henteu, DPR-na doraka apa henteu. Wallahu alam, asana jahannam kabeh. Aduh Gusti, Indonesia urang ya Gusti. Indonesia urang. Gusti lah. Oh, lamun dicarita-caritakeun. Ulah kaget, lamun aya pejabat tinggi ngabangun masjid miliaran, lain nang di kantong nyana, ai podol sero nang di kantong nyana. Tek ceuli aing dua anakna, tek ceuli aing ye. Heng nyaho mah Gusti. Ye, dua aing mah tek ulah hiji-hiji. Aing nyaho jasa. Serem kadengena bapak anu ngabangun masjid. Ini negara urang. Haju salah. Itu salah. Daripada di ke Belanda ke. Daripada di ke Amerika ke. Mana yang dibangun ku urang. Ku cara kos gitu. Pinter aja lemah. Kos gitu. Pinter lah. Sanajan lain duitnya. Nah pinter. Haju kukula lamun di bejaan. Usaha sabarang masjid. Atuh nyawa jasa kula. Di Banten Pak Anu ngabangun Banten. Wali bejaan ke. Jatuh dirangkas siawa rauh. Panegelan siawa rauh. Diserang siawa rauh. Ya, waduh. Terus saya di kantong aing. Mantap begitu aya seorang pejabat kakula pejabat inohong di luhur. Waduh kayaknya alhamdulillah kula keur ngabangun masjid. Sabaraha biayana? Sekian. Oh, ampun Bang, mantap amat, Bu. Hebat amat kula di kitu-kitu barang tek dibelokeun. Nyerep. Teu ka dia ku ari. Teu ka dia. Ajeuna bagi podal teu ka bagian. Paragsana aing teu nyaho bener. Deui atuh nyaho aing. Ngan aing mah teu hayang bae sebab teu bisa. Lamun bisa tuh endeuk aing ge sarua. Wah. Ieu salah satu contoh. Bobolan di negara Masya Allah lobana lain lalagaan. Bobolan teh lobana lain lalagaan. Ieu teh geus aya 3 tempat bobolan. Mun ku urang dicaritakeun mugu kula dicaritakeun. Ngan teh etis sebab nu bisa di daerah jang naon. Ka bobo sungut aing. Bisa moal Pak. Hayang tungtung nama ka aing deui bae. Pangieunkeun cenah kiai proposal. Siapa ka becus eueuh Pak. Guys karena itu baik. Mantak dikorupsi lah. Nah, iya cerita perkorupsian. Asal rapi di negara, cara ngabobolna jeung korupsina aman, insya Allah. Tetapi sih hade. Nu dibobol teh jangka mana loyogna nu ngabobolna saha? Awas ta eta tah. Loyogna jangka mana ieu dana nu ngabobolna saha? Ieu nu bakal dihisab jaga di yaumul qiyamah. Sieun. Tapi lamun kieu mah ieu, kumaha? Ieu dana jang pembangunan masjid, pondok pesantren, bisa. Aya jasa. Kemudian tadi keluarkeun. Nu mantak tadi keluarkeun boga rencana lain pemerintah. Dek dibilukeun. Ongkos baz zakat. Lah atuh kan aya masruf pada Al-Qur'an. Ditu aya kiaian saudara nama di luhur. Mu'i. Tetapi kon teu sesuai. Pendapatan Kabupaten Tangerang sabaraha sih eta zakat. Nu mantak kaju teu percaya dia ka negara lamun masruf jelas atuh masyarakat mah beuh zakat kabeh ka pamarentah. Tah teu kudu dipaksa tapi sebab kewajiban. Asal geus bulan Ramadan mah masyarakat mah iraha ieu pamarentah ngumpulkeun iyaha ieu lantaran jelas masrofna ja aya dina Al-Qur'an. Kok pemerintah ngayakeun kos kitu ieu masyarakat teu tertarik ka mana loyogna. Loyog nakaman.
Masa orang ngazakat tajul ka bupati? Jadi berarti orang ngazakat dicokot ku bupati. Jadi bupati teh nyokot zakat orang. Ridho ente sia. Aing dek nanya ka sia ngazakat ka bupati ridho ente. Aya geus bupati ngazakat ka sia. Ih, peuceut tabak ka bupati. Ya keur carita ieu mah negara urang bok-brok mun nanya bok-brokna takos kitu. Ieu mah ala kadarnya bae heulana. Ala kadarnya bae heulana. Atuh saparaha hesena sih tampung zakat jaya kiaian didinya. Menang sabaraha miliar ieu Kabupaten Tangerang. Bagi sabaraha kecamatan lamun deuk bebeneran sakecamatan sabaraha desa pangitungkeun fakir miskin. Masya Allah karim. Mantap sok aing geter hayang jadi bupati ge kos kitu tah. Aing atuh pilih atuh ku sia aing. Aduh. Aja ya kuku ka mana? Ka mana ieu zakat? Cenah dibagikeun BHS jang kiai bener teu sing ngabagikeun kos kitu. Atuh kiaina muina sing bener. Dia takol sia di akhirat. Emang aing teu neuleukeun, aing cicing bae neuleukeun. Neuleukeun make mata batin. Jeuh. Ya ka mana loyongna pan aing teu kabagian. Tuh, saya dianggap baturnya apaan? Pugu aing makanya maksudna. Iya, rusak negara, rusak. Guys, ulah leuwih jero deui kos kitu. Eta kakarak satu bagian. Beuh, can lain-lain. Beuh. Nyaho. Ya pendapatan Tangerang ge atuh nyaho jasa. Sabaraha teh nu dipotong sabarahana emang kula teh insyaallah kula nya. Insyaallah. Kok kiai nyaho bae pang aing urang Tangerang. Aing urang Benteng. Jeuh, babarengan yang sing cek Benteng baheula. Atuh nyaho. Pendapatan di Kabupaten Tangerang sabaraha? Kabehna sabaraha? Nu ditulis sabaraha? Nyaho. Emang ditulis kabeh? Itu. Jadi eta DPR nu nyaho? Jahanam. Geus DPR mah ka jahanam kabeh. Aing usul ke di akhirat. Diusul Gusti jahanamkeun. Emang kunaon nyana ketika menjabat jadi DPR nyaho dana masyarakat kabeh aya sekian teh kemudian nu ditulisnya sekian teh nyana nyahoon jahanamkeun Gusti. Abis saksina. Deh emang gua haun gitu. Pancena kieu sombong sama aing we ya sombong-sombong. Ente sekedar nyaho kerusakan doang. Teu rekna naon. Eta Tangerang, encan Serang, encan Pandeglang. Rengkas betung. Bandung, Karawang, Bekasi, munsa Indonesia kitu kabeh nu tercecer dana sabaraha teh. Ya, adak aing hayang jadi presiden tah kos kitu teh. Dek di beneran ku aing mah teh duit nu tercecer teh sakali jadi presiden aing mah haju enggeussan we geus cukup lah. Aing mau nu ieu bae geus dah. Atuh leuwih parah tuh kumaha aduh. Emang beres teu. Tapi urang mah aman-aman bae sebab teu nyaho masalah. Mentak ceuk lagi maning nu nyaho, maning teu tah kakarak dibere nyaho saeutik bae kan geus ngageter urang bener teu. Jijah heuh jadi kieu itu. Kakarak saeutik dibocorkeun. Komo mun bocorna boleh. Ye, sial cenah ieu. Jawara mah geus golok bae goblok. Kan kitu lamun dibocorkeun tak kerusakan negara. Jawara mah geus kieu bae goblok tolol. Ajuna mah pamajikan bae pan. Eueuh nu itu nu aya. Jawara mah kos kitu mangsak-mangsing. Anak bae didepak. Cak anak nanaon dia? Aing greget ka pamarentah. Heuh, greget ka pamarentah si gue aing anu didepak. Eueuh depakeun aing. Ya keur carita. Ya padahal aya pertanyaan ieu. Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin. Iya, tolol itu pertanyaan. Masya Allah. Aduh. Karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki.
pertanyaan ieu kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sakaligus ngajawabna iya bae tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikihkeun. Jadi lamun dikapikihkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitabna ge. Tapi kuari dibalik lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teu ridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah. Sakinya urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung titah nuturkeun jana saha nu dae perang siap. Saeutik. Ulah ieu negara Al-Qur'an. Demokrasi. Ieu keur carita baheulanan, tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita. Paksa ku nyana. Diloloh. Ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasi. Nah, demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar. Oh, berarti dek kitu. Oh, lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah. Ya, teu paham. Nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh. Tak. Oh, berarti dek kadinya arahna. Ya pecat. Mal kebal asana Gus Dur. Mal kebal ya. Bener bae. Eta teh dek ngarobah struktur negara. Tuh, tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain gitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan heula. Tang dipaksakan urang. Dipaksa. Kuari geus larut. Sehingga urang mun nyaritakeun negara Islam teh lah nanaonan sehingga kitu kan urang. Padahal orang membaca Quran, orang membaca kitab. Sehingga lah orang nyaritakeun negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat orang dipaksa titah berdemokrasi. Haju salah henteu. Kumaha sih kiai ngomong? Itu aing teu ngarti. Heula asal jarita bae sia asal paham heulanan. Ieu nya aing pajar propagator deui. Ibakan keur ngaji supaya jaho maksudna, supaya paham doang. Tah, geus. Kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani Yahudi terutama teh setik kuari selarut kuari apakah urang berekonomi secara Islam henteu naon bae kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi Islam teh anti kana riba dikondisikan kunyana supaya asup riba kajen kumaha ge lamun titah riba langsung bae moal bisa pengkondisian jana melalui perekonomiannya bank kabeh melalui bank urang dipaksa titah nuturkeun nyana embung ge urang nuturkeun beuteung urang kena riba seuri Yahudi Islam udah mampu tah kabeh kudu melalui bank jual beli baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu makun bank bae beli gincu bank kuari beli roti bank modalna ti bank transaksina bank ribawi urang dipaksa beuteung urang geus kena riba nu mantak salat teu akur bae Allah usolli Allah tidak khusyuk eta akibatna usolli Allahu akbar salah hei sedek takbir salat si jadi adzan puyeng aing. Ieu negara. Nah, ieu cerita fikih mah kos kieu. Ieu kan diceritakeun kenapa? Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabanana hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedengkeun kuari kan nu bisa digawe kan awewe. Kok bisa kos kitu si Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Ieu lah. Kuari kieu contoh letik perumahan properti saha teh nu ngabangun Yahudi
Cenapan eta aya Mang Haji anu Mang Haji duit nanang ti mana tibang. Aya Yahudi tibang. Aya bang boga sa negara. Cina, Jepang asup ke Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon. Tuh Gading dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu Cina mah make duit nyana. Cadu mundurhan ka debak. Moal nyana. Kudu make duit negara. Duit negara punya dipakai hutang. Dengan kekuatan nih. Setik nu dianggunkeun. Wah, nu kaluarna triliunan. Maju duit negara. Teu maju ulang. Ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang. Kumaha negara? Emang duit negara deuk kumaha? Eta mah gawe doang pemerintah sidang. Gawe eta mah. Secara hukum doang. Kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke orang, nyokot duit timbang. Nah, udah sekarang mas saya mah tanggung beres saja. Orang bang kan anu ditekan, udah tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mah terima beres ya. Ini harganya sekian, dikasih, tak. Atunya nama mereknya duit orang iya. Orang anu bodoh, Cina anu palalintah. Beres, tah. Atuh tah lain di kantongnya nak duit orang. Nginjem, maju, alhamdulillahnya nama tuh maju balik kan bukan itu masalah. Jadi orang nu bodoh. Perekonomian. Kuari guys sama hese sama rada hese kan sia macan kaharti lah atuh urang lembur. Eta ge kuaing dibabarikeun bahasana. Mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh kieu mah leuwih teu ngarti. Engge kadang teu ngarti. Eta mah supaya babari doang bahasa aing dah. Nah, kuari kieu tak Indomaret, Alfamart, kabeh. Nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain. Tanahna cenah tanahna ge eta teh disewa atau kerjasama. Ketika kerjasama, kerjasama setahun mah beres. Kedua tahun mundur teu dieusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur. Wah, nyana bebeja, aduh bangkrut, cek teh bangkrut, udah jual aja. Dijual ku Pak Haji teh, udah jual, jual. Emang maksudnya ge dibeli ieu. Nek dimaksudna ge dibeli jual kunya. Dibeli kunya wah barang dibeli buat dek. Artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana. Baheula mah nyana boga pabrik urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung. Kuari mah nyana boga pabrik nyana nu ngajual. Parah kuari. Parah Indonesia ieu keur jaritakeun kabangkrutan. Perekonomian Yahudi model kos gitu. Apa eta nu boga supermarket sa Yahudi? Apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi? Cenah nu Pak Haji kerjasama engke nama dijual ka jeung kumaha ge nyana nu boga manajemenna. Apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun kana taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun kana barangna sabaraha carana kumaha mal nyahoeun. Berarti nu boga manajemen nyana asal nu boga manajemen nyana nu nyana. Dah. Berarti gua geus dikuasai kan ku nyana ekonomi. Timimiti di luhur perekonomian datang ke handap kabeh dicokot kunyana kabeh dibawa ke negaranya nyeri ate urang nyeri lamun urang nyaho kok bisa kos kieu sih sistem nu aya di negara urang komo kuari Cina datang ke urang nu nyin pabrik nyana karyawanna nyana aya urang nonton deuk nanaonan kabeh karyawanna nyana didatangkeun ti ditu ka nyana urang nonton kan di urang ge loba nu teu gawe. Kok nyana kabeh sih? Iya kumaha sih? Tuh hese. Awas tah, mulai tah siga ada tah. Sistem salah. Nah, ieu keur carita. Memang kos kieu di negara lain negara Islam mah. Teu keputusan nu saklek eueuh. Dilugar atuh kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi, otakna ahli politik ya memang politik dagenda nyieun manusia. Demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat. Rakyat doang nu dijual kumaha masyarakat teh horeng nyana. Anu keur utar atur nyana. Nah, ieu lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah enggak boleh seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta da kumaha tuh. Hayu kumaha urang teh terbawa diajak seperti eta ku Yahudi mau tidak mau kamu harus begitu asup ke pabrik lalaki keluar awewe woi kuari mah paranti pom cewek pom Masya Allah
Atau kudu nama ipoba kan lalaki. Teu bisa cewek. Tol cewek. Masya Allah kabeh nu kerja berat. Kontraktor awewe gua. Nimbris. Tah, perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah lain urusan halal haram. Urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut, tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya. Maka dipilihlah wanita. Emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas sebab di negara Islam mah lain gitu kunyana dibuat dibalik. Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh. Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja. Seperti etalah sadar orang kuari salah atuh negara urang wallahu a'lam sekedar jaritakeun kerusakan sosial tinggal ente bae nu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga cenah teh mah kumaha mah ieu mah tuh bodoh ieu kumaha kiai bae nah lamun kumaha aing sia iuran ka aing aju kumaha tuh iuran bae geus pokona mah aju jang sajang aing aju kumaha tuh kumaha atau lebih berat emang kok situ berat iya keur carita eta kakarak las sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang matak babari negara mah lamun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap selama nuluhurna di momoyu orang kerja sama yu orang moal teu kieu bae mantak cek lagi tadi ge mani ngarti mani henteu tuh mani henteu kan eta emang otak saya sakitu embung di bawah pinter teh embung mending bodoh belah cenah kiai betah cenah bodoh mah kabeh diskuari bah perpolitikan nu Yahudi, perekonomian nu Yahudi, budaya geus jelas. Budaya batu geus jelas. Masya Allah. Makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh. Minuman Yahudi. Mantap kuari deuk kubahat. Ya Allah ya Karim. Jati pasar Kemis tu boga pabrik aya anu Haji Hasan eueuh. Aya anu Haji Soleh eueuh. Cinglu. Egle dan lain-lain sebagainya. Orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak. Bahkan lain negara urang bae nu mengkorup di negara urang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak kitu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh jauh ku sugih-sugih da urang lamun naik kapal helikopter mantak sekali-sekali coba emang kieu osok lain osok can orang aing ge tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cek hate pan sugih aing atuh negara aing Aisyah babari dahar hese. Negara sugih tapi dahar hese. Kos gitulah disebutna ya itik mati di lumbung. Atuh kumaha aing bae sih? So protes bae sia mah. Atuh dibedakeun saeutik bae wayahna bae sih sing ridho atuh. Ya Allah ya Rabbi. Zaid maling harta Baitul Mal
nu dipalingna jang bagian masakin sementara nyana lain seorang miskin potong tapi wa illa lamun memang manehanana termasuk lamun mapum lamun nyana termasuk bagian masakin kemudian nyana maling masalah wa illa lamun can dibagi-bagi pala sawanauin kana lauhakun bil masruk lamun memang manehanana teh ngabogaan hak dina nu dipalingna kamali masalihah seperti harta untuk kemaslahatan ieu teh jang kemaslahatan kantor nyana memang orang kantor kemudian ieu teh dibangun nah kurang cokot bobol dipaling jangan bangun kantor jadi berarti dipaling jangan disesuaikan jeung fungsina masalah matak aya aturan maling ti heula pemerintah teh aya nu panderi aya nu ti heula aya nu panderi ente mah ngan teh nyaho bae kan kuari ieu uang pemerintah teh encan ketok palu kitu bae heulanan abe babari berarti can turun tadana sedangkan urgen ya pembangunan jalan modalan heula kurang modalan sekian keluar cokot untung rugi terserah nu jelas untung eta kos kitu perlakuan aya nu ti heula kerak dibangunkeun biasa ieu nu hebat bata bangun heula mun jalan-jalan mun kantor-kantor ieu encan turun dana geus pasti ieu geus pasti ieu nyana nyaho lingna tek pasti engke ketok palu jang eta sedegeun ieu urgen bangun kantor encan turun dana ditu bangun heula ku urang beres turun dana karek bayar teh masalah nah kuari mah dipaling bae ti heula ku urang jang eta padahal encan masalah negara lambat berarti cara di urang kan negara lambat paling masalah ya ieu jang pembangunan masolih jang masjid ieu teh keluar nyaho urang kuncina buka bae trek paling habek kunci deui teh geus bangunkeun ka masjid malingna sabaraha 10 miliar nu dibangunna 5 miliar dia ulah loba omong tah eta ulah loba omong na silakan nah ieu tah lamun memang jang kamaslahatan tuh lamun geus patali jeung nagara hese urusanana ieu urang mah babari bae kan ngomongna dina fikih mah lamun maling baitul mal kemudian urang teu boga bagian potong lamun urang boga bagian di dinya teu kudu geus bae lamun maling kemudian ieu teh ujang kamaslahatan kemudian urang teh boga hak di dinya teu kudu dipotong emang boga hak kumaha urang lamun ngabangun masjid anu ngeusian masjid pakir doang teu henteu miskin henteu nu sugih kabeh di dinya mah jadi jang kamaslahatan muslimin muslimat masjid muslimin baheulanan di urang mah eta ke masjid nu ngeusiana kabehan berarti urang aya hak di dana masjid eta cokot ku urang teu masalah paling ku urang teu masalah di aing aya hak ieu di dinya dibere jalan ku aing sia ngali aya hak urang tapi lamun ieu jang pakir urang lain pakir eueuh hak tuh lamun jang masjid atuh masjid jang kabehan bat atuh bisa atau jang kantor naon ieu nah kantor naon ieu kantor sekolah atau kantor instansi dan lain-lain sebagainya lah nah urang aya di dia paling masalah lamun ieu nagarana negara Islam kemudian diadili secara Islam aman tetapi di urang kan aya KPK urang mah lain deui urusana KPK kiai KPK singkatanan pohoan aing ge emang KPK balanar wallahu a'lam geus kos kadar itu bae tungtungna nah jadi kuari bae lantaran KPK teu bener kudu nyieun deui kakak KPK awal eureun emang di negara demokrasi mah teu eureun pansus 88 dan lain sebagainya dijieun supaya rapi tetep teu rapi bae kakak sodakotin ieu teh jang sedekah pakir sumbereunkeun nyanana pakir nu malingna pakir aya bagian berarti mun jelema pakir maling ti baitul mal jang jatah pakir nyanana pakir atuh teu